Punten. Tuh. Aya naon, Badai meser nog, Cek. Meser naon, Meser nog, Cek. Nog. Nah, nya bodag gitu tukang warung teh. Ari ngomong naon, cing tarik atuh ngomong teh. Nog, Cek. Nog. Nu kieu tah. Nyarios atuh endog dari tadi teh. Tadi tuh ke Harti. Terus naon deui? Ke kareka harti teh tadi teh. Sareng tahu teh. Nu kieu tah. Oh, sareng tahu, Terus naon deui, Sareng taman tarasi, Cek. Nu kieu tah. Naon nu kitu teh, Ka dia gerak eceuna. Oh, tarasi. Nya tarasi, Cek. Ih, lila stres balanya teh. Sareng tambahan bonteng, Cek. Naon, Duh, kumaha merek teh keuna eta bonteng. Manya urang kudu ditembongkeun. Oh no. Kajian berdoa. Kalkah ngaleos. Pasti bontengna leutik dah. Matak teu ditembongkeun. Mah, tadi mah. Mah. Aya naon ya? Mah aya naon encangna? Aya apa? Teu aya naon ya? Mama na can masak, ngagoreng sangu we nya. Ya atuh mah. Ngagoreng sanguna nganggo kecap tong. Yang ngange atuh mah, mah enak. Nganggo bawang beureum tong. Nyanyi atuh mama sayang. Minyak kan tong. Yang minyakan atuh mama. Nah, ini jeung tuh enggal. Disosinan tong ya. Kumaha mama we? Ngangge endog tong ya. Nyanyi atuh mama sayang. Buru atuh. Endogna bade dipisah atau napi bade dihijikeun? Pisah we, meh teu pasea. Ya, Ah, mah. nah keur bobogohan meni mineng ngajak ulin teh. Aya di ayeuna geus kawin meni tarang ngajak ulin acan. Oh, depan teh lama acan jodoh. Emang lamun geus jodoh kumaha kitu? Apaan cek peribahasa dia jodoh mah moal ka mana? Nah, kumaha kitu? Atau ke mana-mana we. Dasar. Duh, kabeneran aya cireng Pak. Naon? Cireng kemana? Biar ku adi, Mam. Make jeung di emam. Najeng tong di emam, mama hayang mah ngagoreng deui we. Lain tong di emam. Eta mah cirengna geus diracun beuritan. Ari dua anjir ini asam itu duanya. Mulai naon ra? Gulu Pak nih petaninya. apa? Anak nih kelas anak cinta dia. Kumaha ya? Neng, Ari bapak neng tukang parkirnya. Naha? Karena neng telah memarkirkan cinta di hati A. Igulu kumaha Eta bang, Kula neng, Bapak A tukang buburnya. nah apa? Jadi labu disolokan, bubur nage tampok. Bapak!
Abah. Mon. Gimana boga ilmu naon euy? Ini bisa ngaleungit. Ilmu naon? Ai maneh da urang mah teu bisa ngaleungit. Kamana wae ngomong teh. Geuning, saya sok ngaleungit pas aing tersusah. Ya, lamun orang aduh udah itu pasti anak naon ya. Saur Pak Ustadz Kea, nami saya matin Al-Quran. Kira-kira naonnya ya? Aya ngapal teu? Naonnya? Oh nya, saya Toni Rojim. Mang, Naon Pak? bisi bapak pondok umur, bisi bapak maot. Eta tanah anu di tukang tong dijual. Nah Pak. Tanah batur eta mah. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari.